Kakek gelas ya teh. Lempang atuh juga si Eha. Tuh, urang geus nyiapkeun bangku. Beneran teh aya sesuatu teh. Nah, suri si Eha. Ya, kau bener. Bener pisan. Nah, Aya teh. Nah, suri. kau bener. Atoh. Lagi atau lu. Ayo. Yuk. Ya tuh, kebeneran. Si Eha keur nungguan. Ayo atuh. Si Eha nungguan RT tadi. Cuk sabar kan. Nuju naon cari-cari teh. Pak teh penaroskeun. Aya ka mesti tinggal atau gak mesti pacaran datang. Kesejadan randa Oh, paingan atuh Pak teh kangen pernah koe jeung teh. suami PRT. Alhamdulillah atuh kitu mah ai kersama ke Pak RT, kayan Pak RT kieu nih. Alhamdulillah ya rambut nih panjang. Aduh, disedep deh Pak RT ningali rambut panjang kitu. Sigana panjang naon-naon lagi beungan. Alhamdulillah ya, enak di mana nih kangen. Tapi nama nih, alah di panangan jelas naon ya, panangan teh. Ujung kangen ge Pak RT kayak di panangan. Aduh, panangan mun kasar ieu. Kuli bangunan, kuli bangunan. Karunya teh kasihan baju Pak. Kangen buat mun kaki. Aduh, ampun, nyata nih. Tapi geus kalur mah. Tapi gambar panangan aduh. Panangan teh tapi ikan pun panangan alhamdulillah panangan ieu nepi ka salah jeung panangan gitu. Ini nutuk teh PRT menit ada kangen gitu ketika ieu beujeung panangan kieu rambut panjang yang ningali rara ya sakali. RT kuda naon? Oh, era itu disensorikan ku budak. Udang. Diuk. Takna jadi RT teh kudu bisa ngayomi masyarakat, lain minta pitulung kalau ngomong nu aneh-aneh puas. Kocewa ka RT ngari kieu ge RT ieu teh dan ke masyarakat nanti dihargaan nya.
matakna jadi RT teh kudu bisa ngayomi masyarakat. Ye lamun masyarakat aya perlu tulungan jadi we hak enta